janten ilaha sifat tabiat orang-orang astina anu dikuburkeun kumaha si kombayana salawasna neuneun hate dengki ka parapanan hilang namun nganti nah Kaswatama oge Amer Jayarata oge Citra Yuda Citra Soma ya Kusma Bakes nuhun Kaula ge Jayarata nuhun Juraga nepang jangakeun semua pangabatos buhir kata pieuh jauh ae dijauhkan gitu hapunten Juraga aya naon ieu teh ngumpul di Patamangan deket Tangkal Parmaya naon ieu teh deuk catur atawa deuk gapleh aya perlu ieu teh kieu ya kade bawa keamanan bawa gitu kade lamun aya keamanan bawa itu bijirna teh itu kodelan komo datang teh itu siagan rapan kana cek teh kodelan bawa itu aswatama dapat Jayarata mun aya datang keamanan si Jayarata cukup kodelan yang kali kodelan Juragan Tuhan ya siap iya peperingkeun di negara Malaysia di arah Jawa Tengah ayeuna si Gatot Kaca keur nyemah dia patepatan urang neangan carana pikeun ngalapatina si Gatot Kaca tah oke di mana-mana si Gatot Kaca geus dipaehan cukup di karungan alungkeun warungan cukup lu bicara serkata tosana kumaha nyen gara-gara nyen gara-gara ieu wayahna dua atawa tilu potongan anu geusina emas bicis kumarencing inten bertimanten jeung bagian wayahna pernah kenteun di gapura jajaraneunana lelewateun si Gatot Kaca ditaheuna ku sinana lanjut terus tah si Gatot Kaca di mana ngalibat terus asup ke kamar belakang teka ku sawareh Waswatama Jayarata Citra Yuda Citra Soma jeung Jaya Wisata jeung sajabana wayahna lalu catat tina benteng datangna tina benteng dugi paksana wayahna eta gantungan teh acak-acak tutupna kulupna terus wah nanti mah terus tah sanes diacak-acak dibebekeun pantokna tulupna eta mas picis kumarencing inten berlian wayah awur-awur cing babacak teh pokona cing bener garuksak pantona geus ruksak geus ngebekeun pantona wayahna awur-awur tah di mana kabur tah melakar wayahna supaya teu dijumplukan wayahna udah diratakeun kita berata kalau dijumpukan tadi kalau dijumpukan awur-awur tebar tadi si bini pare kita silurun gitu itu fokus dia deh aku terbaik menuju tinggal HP ini kenapa BBM mana ya tuh kenapa mana tuh ya tuh kenapa sekarang menuju BBM mana nih untung bisa ikut karena kapal hampir kapal udah kawat ciri katel dicatat jam 11 leuwih saparapat
Maharsi Kombayana ngarencanakeun ngawur-ngawur gotongan-gotongan pikeun fitnah ka Gatotkaca. Dicatet sia. Awas. Udah kaulah teh torek bonge. Geus jauh tinggal. Tak itu. Tah di mana-mana geus diawur-awur. Cerowokeun belah kulon. Eakeun belah wetan, gujurkeun belah kidul. Kira-kira belah kanan cepate. Gatotkaca ngawur-ngawur tak gitu. Cerowokeun belah kulon. Urang jeung fitnah. Lanjut kumaha? Tah, kayak di mana geus awur-awur geus mabaca serobot ka kamar belah ti wetan. Gedor pantok ka Mas Gatotkaca. Musuh si Gatotkaca berani ku saya. Dengeran ku saya si Gatotkaca. Ulah asa dengeran ku saya. Gebuka. Kanyawan. Sok ulah asa. Coba geus cinta kuatan geus ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Nah, selama kejeng ngawur-ngawur gitu. Da pasti maka ngaros. Eueuh ngaros goblok gitu. Dengeran ku saya. Ulah asa gebuka dengeran. Nah, gitu. Jadi namun gue kasur supaya paeh kumana supaya paeh kuminatan ketuban cuma bolak-balik gitu kan. Dan di mana ketuban ke panas kalau gue cuma sebutlah dekat tempo sugar teh bieu mah cucuk campur jam 11 leuwih 30 menit dicatat baik nama perlu kali rencanakeun bakal ngabeli Gatotkaca bakal ngabuka dengan Gatotkaca pas ulah datang ngalibat disaengorkeun kana ngabuka kasus bener kasus da kaula teh celia ayo gerakan cerowokeun di belakang eakeun di belakang. Hingga gotongan Saputra dan Gatotkaca menuju di zaman kirang langkung dua tanah pitiu gotongan-gotongan anu mesin emas picis pinten juman saparantos Raden Gatotkaca ngalang yakin bakalan mencetan tina temo bakal ngaruksak pantok peti kalayan ngawur-ngawur perhiasan anu pasti pikeun fitnah Raden Gatotkaca. Datang niratangan temu sewu pakulingan dengan yang siasat di patamanan pikeun mitnah diri kaula yakin geus katempo kotongan-kotongan aya di
jajaran dan riwatan kaulah kayak hati potongan kaulah mual dawut kaulah mual dicabak-cabak kaca kepada kaus Katot kasagalaku ini inat temok laluncatan citra sinumarak sapatro mamo calu citra gada dan citra sorosam pantok petina di bebekan nalayan perhiasan yang ngalungkan di kaca-kaca saparantos makiku cocorowokan mitah raden katot kasa Nyakuan sore lebar dah saka-saka tu kesebentar woi Picis inten meriah belum? Usaha, awal-awal sudah terpaksa apalah. Si konyol, sulit hati bayang-bayang. Di mana sih yang sana? Di kamar paling, di wetan. Semua, ayo sahabat, berani, usaha kemana? Moncing mali api-api ke apal siap buka pantongan buka pantongan kurang ajar buka pantongan jurangan buka pantongan kasar Pinostikar sayang tumal barang barang pantun dibuka Raden Gatotkaca samleh Raden Gatotkaca anu paling payung ditongtak Raden Aswatama ponok Raden Gatotkaca dijaweng ku Jayarata ditotokeun karena Raden Gatotkaca pandangin ditenggelam dikebugan ku para Kurawa anu pasti dari pasiran kesempatan Raden Gatotkaca kamu mermanahkeun naon masalahna
kalayan Pak Menegara selaku keamanan negara nyumput ngerasa percanten karatin katut kasar margi parantos kuninga siasat orang-orang astina sok kenapa tuh ayah kau di tengok tak tanya segala banyak gila kunau mewah kunau nama aja geus ngancurkeun seperti perhiasan nanaonan saja orang fotoan mas picis merecek inten belia aswatama bisi kurang tanah sahabat amat lokal namanya umara bisi kurang kene Pak Ginoni Aswatama bangun si cacing mainannya tersangka aswatama tam isi aku patah hola tuh murah mie ayam selalu ilmu hebat ulang ngeraskan kolok aswatama isi kurang tenaga sama amat lokal dalam Yosef bisi kurang kene sama ting tidak kali amang wahyu goblok sih
Gatot Kaca hapunten. Nah, itu sini kalau tinggal pasnya. Itu sih bisa ngawerakeun mana si Gatot Kaca mana orang ya. Siapa yang kasih Gatot Kaca meno? Mereka kolot kali semua. Sok giliran wajib biar saat tadi. Kalau ibu sekian tenaga sama, ayo sama tuh bulu di anaknya. Gigi ukur, tiba lagi lukir kan, jadi pahlawan mah. Wah, sama teteh. Iya juragan empat, hok anak teh, oi. Boleh aswata mana anak jadi butuh. Harus jadi butuh, kalau mulai dulu teh berbisul, jadi butuh. Ya marah udah ulang butuh, oi. Oh, ini kamu itu kemarin hedo. Kaji nukia ya. Gatot Subroto. Kasih ganti aja nama. Dibleto. Wong liang kasorak. Tapi ya Citra Yuda. Letik. Yuda pra. Letik. Gede kanyut. Gede bawani. Ayo maju. Tapi Citra Yuda cantar tuh euy pura-pura mau ngrok sia demi aro teu sieun ari iso Citra Yuda Citletik Yuda pra letik Gede Huta dek nyerang apa dek diserang ya rasakan ya dapat ngerokin saya lalu dikebukan bakal ngegeleyeun ke rumah sakit persan kudu bro lalu ini katuya dikebukan bakal ngegeleyeun ke kuburan coba maju kudu rika apa siapa kudu refleks kudu bisa nuturkan jurus musuh datang sampahkan istilahnya balik barang apa rina jurus coba jurangan jurus rabak terasa ganti nyeri keblok siya
api sasarea sok aya teruskeun teu aya nu kuat jelema dengki mah saluhur-luhurna ke jelema gilu moal teu hancur ku kajujuran sakagah-gagahna jelema doli moal teu hancur ku keadilan teruskeun Raden moal percaya tapi kaula Jaya Rata Senopati Wonogiri Ratu Kaca coba-coba orang adu dulu ampun tiga dipasangkan di Sakura Kaca di Panuja Sakura Pawan bulan jalana anu ternira kurang pengari kaum aci melatikan tegani Kaca tandingan Kaca
biasa we pasien ketuk kasa sering urang-urang pastina edan ya kadia biasa di Pora Raden Gatot Kaca ribu sarang-sarang pastina nah jadi makanan tarang buka kewel Parius saya boleh ini lah Parius leku saya mungkin bakal katohian sahanul pasahan terus sahan rusak orang-orang pastina hampir saja yang roboh Gatot Kaca dolim si Gatot Kaca begitu cara kakak Prabu baru sahamu bener sahamu salah banyak hari itu saham Gatot Kaca agar Joko jasa barang jaya banyak sapi pisah banyak ayo naon kawan si Gatot Kaca teu punguh-punguh nyeun gara-gara ka si Gatot Kaca abong jelema lagi kita mikir emang teh geus curiga si Gatot Kaca barang tepang tadi gilingan kulat kereta kabeh dah kamar ayo naon teh aduh Aswatama kucingnya ke Aswatama digebuk pungukna eueuh makanya gergering di Aswatama tapi kan coplok kuntura dua saha Aswatama kos Gatot Kaca eueuh sirik Aswatama keur jadi botong zaman oge coplok dua kuntura ieu teh naon beda kumaha ieu kita kumaha ngabitana lah kita ieu ya si Gatot Kaca tukang geuleuh kunaon lewat kunaon gotongan akhir anu sirah Mas Picis kemarin cing inten cuman di awur-awur diacak-acak di awur-awur usaha ku si Gatot Kaca waduh aduh cek oge edan cek oge bodara mau kita cari payhat gantung Gatot Kaca kakak sidik kerah hukum bukti waspada kerah penyatana kaulah terbiasa dibalikkan hukuman secara gitu aja saupami teu aya 3 fakta anu tantos hiji kena aya bukti 2 kena aya pangakuan 3 kena aya saksi Aswatama saksi nak mau penyaksian seueur nyaksian citraksi cuma sahabat terlalu calon citra-citra dan citra soma nyaksian si Gatot Kaca nyian pola ngawur-ngawur Mas Picis mana ditegur ku Aswatama kalakar nyok Aswatama kamu ngiduhan kereta halo saya kurang pariksa misalnya ayo kumpul sayang teman harap Padma negara nganggo kekuatan tidak kencana atuh jaya rata ngageblak nang karak pisan di tengah
pucuk tinggal ya. Kurang ajar siap. Si Adil lah. Kamu ditegar-tegar barang. Ay, sarwanya. Sama gua. Kurang peman. Anjir. Gila. Asal dengar cerdas kali. Nah, Ketiga. Sorry. Wah, boleh kesini gara-gara ini. Kurang ya. Kurang. Kamu udah ditegar-tegar barang. Buduk saya bagulah berasa ulah nges kakak kamu lah kebelah wah kumisnya gara-gara dia kamu udah diporototan dicerekan dua anak. sarwana yang siap kumisnya kayak orang banyak ketiga ikaruk sapat amanan oh dia selalu para tatang kalan dalam pajahat ayo ini waya ada bakal disogol ke paling saku maha petratus sama sukaya sasaran ini siap kurang ajar aku satuju Aswata mah coplok sudah buntulan dua. Mana ayo harus selesai. ayo kurang yang salah tenaga yang mau dibina Tupak Panagara orang yang dapat kasako di pihak Kurawa Maharsi Kombayana Parantos Ngodelan Kasarayana Sangkan Kupuk Parantos di badan tenang yang siasat sangkan kesalahan ayat ngerangin kakek kaca supaya ngerangin kakek kaca cilaka ditibanan hukuman terlepas Bayar wahriya Gatot Kaca jeung para Kurawa. Bala. Edan kesan. Si Gatot Kaca kuning kantu payah. Kata Prabu Antosekna. Sidik tak bukti waspada kelakunyatan. Kalau tiasa gasi ke hukuman oleh itu. Kalau bakal meriksa sahanu salah sahanu benar. Apa itu sirik saksi nomor kasina? Tidak sakit. Dia teh hukum negara cengaramani teh hukum adil. Ari adil harga wacotkan hidup ulah ponteng kalau koneng teu mimi teu aki teu inu teu bapa teu sana teu kadang teu sobat-sobat acan di mana salah wajib ditangtukeun hukum. Bener. Apa itu sidik sinal kasa? Ari panakuan kedah aya tilu fakta Saksi ke saya. saksi orang-orang astina tapi kaulah boga keamanan Pak Negara. Iya orang pikir kapelengkung bekas nyala bisi hanya bisi hadeul kekna bisi kaduhung kekna Barak kumpul serena Ya, kumaha aja ini salah. Paisa aja. payah hapunten kaulah sanes kaluluran serena tapi kaulah salaku raja di Jengarmani anu payus nangtukeun hukum anu ngabogaan hak pikeun nangtukeun hukum Ya teu naon. teu bogo-bogo Aswatama keur moyang cengeke dar ditajong bocoin eueuh pika coplok kuntungan luar keur manjit jadi beuteuh ngomong deui Aswatama cek mau teh eueuh bro ngomong deui
empal sadaya kejadian